si abang kernan eta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang kernan bang. Iya, keur bolongan ya. Nah anjing eta plastik buat di bolongan gitu. Ih, atuh pangaranna ngebon mah kieu ku bolongan. Oh, Sugan mah benar gitu. memang resep nu bolong-bolong itu abang mah. Ih, atuh resep kan bolong mah emang bolong naon jing? Iya plastik maksudnya. Emang bolong naon? Iya plastik. Oh, plastik atau apa yang kudu di bolongan? Ngeunang dari sebolongannya. Ya atuh, ini naon tinggal melak, tinggal Oh. nanceban yang sebolong. Babari ngasupkeun dari bolongannya. Ih, masukkeun naon? Cabe maksud orang. Cabe. Ada geus naon Macam gitu. urang gitu ngasupkeun naon gitu. Ayeun lamun cak urang mah ieu ngabolongan kieu bener cak urang tapi nanya. Oh. Tapi duka cak batur mah gitu. Oh. Kan cak urang bener ge cak batur nyaho kan. Oh. Kurang panas ieu cai ieu ieu. Naonna caina. Seunana. Oh, Cai seunana. mana aya cai panas mah cai kopi, cai panas. Eta kurang digoyang-goyang gitu. Ih, atuh lamun teu digoyang mah moal hurung. Oh, jadi mau bisa hese ngasupkeun ari teu goyang mah ya. Ih, masukkeun naon jing? Eta kadinya. Oh, kan kudu panas heulan, dipanaskeun dan Oh. langsung dicolokkeun. Naonna? Iya na ya kitu tah langsung gitu. Oh. Oh. Oh, nyari geus panas babari nyolokkeun eta. Hari panas bener atuh beraku langsung nyolok atuh panaskeun heulan. Heeh. Geus kitu ge nya, urang geus sore soalnya nya. Ayo. Anu ka mana gitu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Weng 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 weng. Ini mah geus tanya. Weng 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 weng.